Aduh, ieu ngagoreng ulen minyakna eueuh deui. Jang. Naon si emak teh ngagorowan wae. Pang meulikeun minyak Jang ka dieu Jang. Meuli minyak, jangkeun ulin oge mah ultramenan Manitah wae. Eta duitna di Nagalar. 7.000 tadi dinya. Nagalar. Mang meser. Meser naon Jang? Meser minyak saparapat. Oh minyak. Parapat kedapnya. Jang minyakna. Ya mang acisna 7.000. Oh acisna 7.000. Nya. Minyakna. Kana permenkeun we nya ungsulananya. Oh kana permenkeun pulangananya. Tadi dina eta anak resek. Oh anak resek di dieu nya. Nah nuhun Mang nya. Nya mangga. Mah ieu minyak teh. Dieu Jang. Tah ngangker ulin deui nya Jang nya. Parapat. Nah Jang ieu ya minyak kan. Panditi teh mali minyak meureun mah. Pulangan? Pulangan anak ku permen. Pulangan dengan permen we, geus loba aing permen teh. Aduh, mana duit 7.000 deui. Permen deui geus loba kieu pamulangan teh. Mana butuh gula deui. Kang, naon deui emak, mama ih. Meuli gula kitu. Meuli gula tukeran pamulangan ieu lah. Permen tah. Make permen ih piraku era meureunna lain make duit. Yan ieu bejakeun ka tukang warungna. Meuli gula kitu tukeran pamulangan ieu lah. Permen tah. Nekeun atuh nyobaan. Mah. Udah pusing emak mah. Pulangan dengan permen deui teu bisa dipulangkeun teh. Coba urang bisa teh dipulangkeun lah. Aing mah. Mang meser. Jang. Naon deui? Meser gula saparapat. Gula. Ajang. Cek emak ieu mayana ku permen cenah tah. Kunaon? Ku permen. Cek emaknya. Heeh, cek emak. Kita duit pamulangan jadi kieu balik deui. Kacau. Mang nuhun.